Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ummati ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumi wa'lam bi anna sabra wa thabata aslun kabir. Wa'lam sareng kedah uninga anjeun bi anna sabra karna sayaktos sabar wa thabata sareng tetep aslun eta asal kabirun anu agung fi jami'il umuri dina sadaya pirang-pirang urusan. Walakinahu sareng tatapina itu sabar jeung sabat takdirna kulun minas sobri wa sabati azizun eta anu langka kamakila sapertoskeun parantos dicarioskeun naon si'run hiji siran likulin ila sya'wil ula harokatun ileh tegesna syiir nu neme likulin eta tetep pikeun saban-saban sahiji sina sahiji teh jalma ila sya'wil ula kana hayang pangheulana meunang pirang-pirang darajat anu luhur harokatun ari pirang-pirang gerakan hate walakin azizun sareng tatapina ari anu langka firrijali di lalaki sabatun eta tetep eta fokus dina hiji perkara. Kila parantos dicarioskeun naon as-saja'atu sabru sa'atin kaol anu neme as-saja'atu ari kagagahan sabru sa'atin eta sabar dina sawaktu fayan bagi mangka peryogi li tolibil ilmi pikeun jalma anu milarian kana ilmu naon aya buta yen tetep itu tolib wa yasbiro sareng yen sabar itu tolib ala ustadin ka hiji guru wala kitabin jeung kana hiji kitab hatta layatruka sehingga yang teninggalkan itu si tolib hu kaitu kullun min ustadin wa kitabin abtaro barina anu serba kakurangan wala fanin jeung kana hiji pan hatta layastagila sehingga yang teka sibukeun itu si tolib bi fanin akhara ku fan ilmu anu sejen qabla ayut kina dina samemeh yen mantapkeun itu si tolib al awala kana pan anu kahiji wa ala baladin jeung sabar kana hiji nagara hatta layan takila sehingga yang tepindah itu si tolib ila baladin ka nagara akhara anu sejen min gairi daruratin kalawan tanpa aya kamadaratan fa inna dzalika karena sayaktosna itu adamu sobri na kasabaran kulahu tegasna sakabehna itu za yufariku eta mentak mecahkeun itu za al umuro kana pirang-pirang urusan wayus gilu jeung bakal nyibukkeun itu za al qalba kana hate wayudayyu jeung bakal ngabeakeun nyempitkeun itu za al awqata kana pirang-pirang waktu. Jadi maksudna za diditekan ada musabri na sabar dicandak tina bi anna sabrona we wayudi jeung mantak milaraan itu za al muallima ka anu ngajar kanu ngawuruk alias guru teh wayan bagi sareng peryogi naon ayas biro yen sabar itu si tolibil ilmi amma tina perkara turidu ngamaksud naon nafsuhu kahayangna itu si tolib nafsuna itu si tolib wahawahu jeung kahayang nafsuna itu si tolib. Qala parantos nyarios sairu seorang penyair innal hawa lahwal hawanu bi ainihi ileh kana syairanu neme innal hawa sayaktosna hawa nafsu lahwa yakin eta ari tu hawa al hawanu eta hiji kahinaan bi ainihi kalawan zatna itu hawa wasariun jeung anu kalindih wasariu kulli hawa jeung ari anu kalindih kaelehkeun ku saban-saban kahayang sori uhawanin eta anu kalindih ku kahinaan wa yasbiru sareng yen sabar itu si tolib alal mihani kana pirang-pirang ujian wal baliyati jeung kana pirang-pirang musibah
Kila parantos dicarioskeun naon khazainul muna ala qanatiril mihani kaol anu neme. Khazainul muna ari pirang-pirang gudangna nugraha ala qanatiril mihani eta tetep aya di luhureun pirang-pirang beton atap pirang-pirang ujian. Ulang di ala qanatiril mihani eta tetep aya dina pirang-pirang eta tetep aya luhureun pirang-pirang hateup beton pirang-pirang ujian. Wan satu sareng parantos maparinan siran abdi wakila sareng dicarioskeun li aliyin pikeun kang Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah naon ala lang tanalal ilma illa bisittah ileh sair anu neme ala emut lantanala moal bisa ngaraih anjeun al ilma kana ilmu illa bisitatin kecuali ku genep. Saunbi tereh bakal ngawartosan abdi ka anjeun an majmu'ihima tina sakumpulanana itu sitah bibayanin kalawan jelas. Dakain kahiji cerdas wahirsin sareng kadua kasengsrem terobsesi wastibarin sareng katilu sabar wabulgotin sareng kaopat bekel wa irsadi ustadin sareng kalima ayana bimbingan ti guru wa tuli zamanin sareng kagenep ayana lila zamana wa amakhtiyarus syariki sareng anapun ari milih-milih kanu ngarencangan kababaturan fayam bagi mangka peryogi naon ayakhtaro yen milih si talib al mujidda ka jalma anu dinas wal wari'a jeung ka jalma anu apik wa sahibat tab'i jeung ka jalma anu ngagaduhan karakter al mustaqimi anu lurus wal mutafahima jeung ka jalma anu alus pemahamanana wa yafiro sareng yen kabur itu si talib atau ngajauhan itu si talib minal kasani ti jalma anu kedul wal mu'attala jeung ka jalma anu nganggur wal miktharo jeung ka jalma anu beuki ngobrol wal mufsida jeung ka jalma anu tukang gawe goreng wal fatana jeung ka jalma anu tukang fitnah. Kila parantos dicarioskeun anil mar'i latasal wa besir qarinahu ileh sair anu neme. Latasal ulah naroskeun anjeun anil mar'i tentang seseorang wa absir sareng kedah ningalian anjeun qarinahu ka babaturana itu si mar'i. Fainal qarina karena saektosna babaturan bil muqarrani ka jalma anu dibaturanana yak tadi eta bakal nuturkeun itu qarin. Fa in kana mangkau upami kabuktosan itu si qarin da syarin eta nu ngabogan kagorengan pejannib mangka kudu ngajauhan anjeun hu ka itu si mar'i suratan kalawan secepatnya. Wa in kana sareng upami kabuktosan itu qarin da khairin eta nu ngagaduhan kasaean faqarin mangka kudu ngarencangan anjeun hu ka itu si mar'i tah tadi mangka bakal narima pituduh anjeun. Wan satu sarang parantos ngaluarkeun siran abdi latasabil kaslana fi halatihi ileh kana sair anu neme latasab ulah ngarencangan anjeun al kaslana ka jalma nu kedul fi halati dina pirang-pirang tingkahna itu kaslan kam solihin serpisan ti jalma anu soleh yapsudu eta jadi goreng jadi ruksak itu soleh bipasadi akhara kusabab ruksakna jalma anu sejen adwal balidi ari menularna jalma anu bodoh kata toloyo ilal jalidi ka jalma anu cerdas kuat pemahamana syariatun eta anu gancang kal jamri sapertikeun areng hurung yudau anu ditenen barina ditenen itu jamar firrimadi dina lebu payah madu mangka pareum itu jamr. Wa qala sang pantos ngadawuh Nabi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullu mauludin yuladu ala fitratil islami ilaih kana kaul anu neme kullu mauludin ari saban-saban anu dilahirkeun yuladu eta dilahirkeun itu kullu maulud ala fitratil islami barina tetep netepan atas fitrah Islam illa anna abawahu kecuali sayaktosna
kedua orang tuana itu maulud, yuhawidani eta ngayahudikeun itu abawah hika itu si maulud, wa yunasironi jeung nganasronikeun itu abawah hika itu si maulud, wa yumajjisani jeung ngamajusikeun itu abawah hika itu si maulud. Al haditsu ari eta hadis. Yuqalu parantos yuqalu bakal dicarioskeun pil hikmati dina kata bijak al farisiyati anu bangsa bahasa Persia. Tahabi kanggo ieu mah angkat tangan moal dilogatan mangawe milarian kumargi abis sanes ahli bahasa Persia. Aya kantos ngalogat ngan kitabna ical, ieu mah kitabna kitab kosong. Wakila sareng parantos dicarioskeun. Naon ingkung tatap gil ilma min ahlihi ileh sair anu neme. Ingkung ta upami kabuktosan anjeun tabgi eta milarian anjeun eta nyuprih anjeun al ilma kana ilmu min ahlihi ti ahlina ilmu au syahidan atawa nyuprih ka saksi yukhbiru anu bakal ngabejaan itu saksi an goibin tina perkara anu samar fa'tabir mangka kudu ngalap iktibar anjeun al ardo kana bumi bi asma'iha kana pirang-pirang langitna itu ardo wa tabir jeung kudu ngalap iktibar anjeun asohiba ka anu ngabaturan bisohibi ka babaturanana. Paslun fi ta'dimil ilmi wa ahlihi i'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'dimil ilmi wa ahlihi wa ta'dimil ustadi wa tawqirihi wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.